Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun SH Ramadansyah di kelas 12 MIPA genep bade mintonkeun salah sahiji drama monolog anu judulna Ngeunteung karya Teddy Muhtadi. Wilujeng nyakseni. Ih, geus kuncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodot teh ya. Jerawat. Meni beureum kieu. Pencet gitu. Sieun peurih antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi kek asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asapna. Ciga cinta kuring anu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumutna. Budak cahaya anu sumorot disocaakan. Nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kanu beungeut kuring anu cik batur mah nalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mama. Anu gado ngalaka nin nini kuring. Naon deui nu ciga mamah teh nya? Oh, nya biwir jeung buuk ciga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Malah lebah lempang mah cekih pisan pada ngegareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapak. Ai bapak nya ti saha deui? Ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeng ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti anu Maha Suci. Eta saha anu kaluar ti talangkang beungeut kuring? Walah, beuki ngalobaan. Ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mamah, aya bapak, aya aki, aya enim, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngebat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor di mana Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun kanini aki ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuk aranjeun baris dipiara kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikokotor, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hakuring keur wujudna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jerawat anu melentung dina pipi. Gerak ngarandah terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring. Keun cenah ngamalir terus-terusan ka anak incu, buyut, bau, terus nepi ka turunanana. Mung sakitu anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.